Dangding nu dipiriku kariring lain nu kuring dangding dipiriku kariring lain nu kuring nu kagungan nu mah kawenang bina teh nasib aing jadi kieu. Da biasa nama aing mah terkapitaan ku awewe demi Allah sama lagi. Biasana sok tahannya. Sok tahan mental. Tara kapeng-peungan ku awe paling-paling ge aing mah ku si Ijah kapeng-peungan teh. Lamun ku rongeng si Edah paling-paling ge. Paling eta teh. Eta teh paling liurna kabina ieu kahayang walungut kalinuan mah laas ku kaujanan tetep aing teh hayang katamana janur Nurelawati geulis ieu akan geulis nu peureum kadeuleupeun tak karasa hariring lain nu kuring kaleang lain nu urang kagungan nu maha wenang ari ngadengen nu kitu aduh di mana tahanan preng jadi mikiran kolot ayeuna teh kacau mikiran lanceuk teu bela jeung patempatan eta wanoja teh di mana jeung ka mana aing kudu neangan nuturkeun inungun suku can apa bujeng-bujeng tempat laratan ge teu nyaho aing da pernah ge dina impian dek dipaparah we ku aing ya di mana dengan adi aing naon goncong kelanan ke di mana seuing ke di legoh ke naon ke ngalah bebeong naon di mana seuing di walungan ke naon ke ngalah tutut deng alhamdulillah lanceuk aing ye areng jadi kieu sabar we ceng dari urusan kahayang mah kahayang teu dicacah teu dimenak sarua wae kahayang mah disebutna ge lalaki normal keneh atuh ayeuna anu dipikahayang eta awewekeun ku akang dek diusahakeun sugan jeung sugan aya jodoh ari Allah mah moal siloeun dengan pijodoh areng doana we lanceuk mengan ukur durung doa wungku da harta jeung pangaboga mah daeur ti mana naon nu dibikeun dek dibikeun ke jenglong da sumbang wae hampura bantuan neangan hareng pinos dikersayang tomapara itu keayaan di negara Batam Merah aya leutan denawa anu dipimpin ku Senapati Braja Malela Areta Braja Malela ti utusan rajana kudu maling Dewi Siti Ragen bala tentara gula bayangan
Sandi Mega Bang waspada nirakaton pada temerangan iya semoga Mega miru anyat Sandi Mega malang dan nira Kemang Wajaya Kusuma Suma jauh di Jugjug anggang di teang nepi kayeuna neangan batu mariti apluk-aplukan ngulun wetan kaler kidul di mana kampung Tumaritis goeng di teangan ayeuna gelis Siti Radennya lamun digana raja aing teh kahontal kahayang yakin bakal nyentinakan kakula itu keayaan aing balas tentara gula itu aya jalma tiluan surang saperkeun sugan aya larapan Hampur aja mak maaf anjir saha ngaran mak anak jawab ang jauh Kang ulu jelmu ngeriung dulur batur selmur puruju batur soto tunggu jelmu lain aya nu kitu saha ngaran maneh Cing canggal ning manuk cinglong cinatan Wuleneng cing canggal ning manuk cinglong cinatan Blas kolong ca papasatan tuanye cing oi Dong bibilon we ka numan Nepi ka bengkung eta beuheung paduy cing beuheung aing nu maraban aing ulu nurus tunyung aya naon urus tunyung siung ya ini jelema ngatina oe utina unggul saras sampean ngaran dewek teh asa jingga iya urang mana urang daerah Madukara di kampungna kampung Tumaritis patempatan Semar
tempatan Semar oi. Patempatan badana ya. Hah? Patempatan Semar mang. Heeh. Kabeneran pisan. Kaula daya lian kadiotos ku raja kula ayeuna teh kudu mawa Siti Raden. Dibawa ka raja kaula sabab raja kaula teh kataji ka pati-pati kagenam rasa asmara. Hayangeun ka pamajikan Semar eta raja kula. Kebenaran aya urang kampung Tumaritis hayang sabaraha diburuhan ku kaula tapi syaratna asa daek nganteur ka alamatna Semar jalma ya lamun anjeun daek nganteur ku aing dek diburuhan sabaraha hayang sampean yang sampean dilaksanakeun tudukeun mang lamun mang hayang boga duit tunjuk bere pituduh di ka mana jalan Tumaritis nya Gusti nya tuh si Gusti ge nya hayang sabaraha juta diburukan ku raja aing nya Gusti nya tuh si Gusti ge nya cicing entong legang degung kana hulu pamali cekolot ke momo bari urang mah geus teu boga indung geus teu boga bapak urang teh jelema yatim piatu. Yatim piatu mah lain teu boga indung teu boga bapak. Yatim piatu aing mah lain kitu. Nah kumaha yatim piatu sia? Anu teu boga duit teu boga gawe eta yatim piatu. Eta mah pangadulan anjing. Oh. Tuduhkeun. Pangnangankeun awewe areng lieur ye. Areng mah hayang ka eta wan ngojak. Aduh, kadeuleu wae eta sampernit bujurna nepi ka centang. Geus leuleus pamikiranna jiga tukang rebab eta naek harkat. Jadi ajeun teh jangan Tumaritis dek naon? Dek menta Siti Raden pamajikan Semar. Oh kitu. Ku aing dituduhkeun Tumaritis. Demi Allah moal bohong aing mah. Tapi aya syarat. Naon syaratna? Naon syaratna euy? Hah? Cing naon syaratna? Tapi Kang Ajeos kitu eta seuris eta. Lain jiga ban bitu. Jiga hitut balik manggung. Naon syaratna? Asal semplakeun tak-tak kenca jeung katu. Rengkahan bugang aing. Nanaon Semar? Aing teh anakna. Iya. Jelema tilu ngelawan jelema loba. Paragat nyabat sia. Dar. Coba. Ayo deh mundur.
Kamana tuh? Kamana tuh? Kusuno. Lain sia didenge-denge teh ngomong dengan u jeung uu we. Nya agar kurang si uu we hayo ka mana ye. Babaturan maneh nu jadi catrik di rombongan si Harja saha ngaranna? Uu. Uu. Kabeukina si uu cucunguk. Lamun aya hiji keler pinuh mak teh make cangkang dar kadara naon eta suuk. Ari nu bakaraos ek dahar. Ari kira-kira dahareun model tina daging-dagingan resep sia kana naon? Suku. Suku naon? Suku naon? Suku tuur. Da jempe. Suku tuur cucurut. Dieu euy. Cik bae sia di tangan gue. Sok teangan sing hayang nyaho. Terus saya kontak tak. Sato anu sok kagarayaman barayana jangkrik. Cing naon tah? Cungunguk. Cucunguk. Cucunguk. Ayeuna sok lulumpan. Ari jajadudan ieu dina pipi huntu. Bener. Ya ka jeruk. Ari ieu hulu. Air belah tukang. Ari tukang bujur. Luhur. Ari luhur irung. Punuk. Ari ieu punuk. Ari jelema teh eling lurus tuyung. Ari anu Ari jelema abraga-abragan balik ti rumah sakit jiwa urung. Ari manuk disada cangkurilung. Ari A jeung A nya wae anjing. ya. Bantuan euy. Gara tungkul kana jukut gara tangga kasadapan po ieu poe panungtungan hirup sia kumelip di alam dunia. Gara apalkeun jampe pikojurun anjing. Payus kapatutna nya euy. Ka ieu disebutkeun nurus tunjung deui. Rupa pikageuleuheun basana pisebeleun. Adat anu goreng patut. Yep. Haji. Ling hasil. Ico ya dia ngagajleng. Oh, meni atohnya. Bisa ngagajleng dia dia. Cekep ya gue. Bau anjing. Gitu para warna liga euy. Anjay. Cuman.
dah. Lai menjelma keringan itu kuretak gitu dah. Oh. Kena cap jendewe bos sawangan deui. Yes. Buka balon. 1 tiup. 1, 2, 3. Aduh, ngap euy. Jangan yang udut euy. Buka udut euy. Aya sabatang mah. Ya yang udut euy. Sok ah. Ya. Ni palana. Ya pare maceng. Ngos lo ceramah ya. Aduh, goblok. Aduh. Kitu kaayaan anak cepot dawala jeung gareng dialungkeun cepot jeung dawala bakaragrag payuneun Gatot Kaca ari gareng maka kalayangan diawang-awang bari payuneun ragrag kacarios di dieu Dewi
Dewi Siti Ragen Penak jeung eta Denawa dipaling langsung dibawa ka nagarana. Di tengah leuweung Dewi Nurwati pada melan ukur lempang saparan-paran suku geus barared pakaian saroek balas di kararai tutang lempang saparan di mana engkang gare aduh teuing-teuing Kecamatan Panumangan kebetul urang hiji dina alam
saksining iman pahajahan sasama kedah hemat ulanya paceng kata sabab tawi di pangeran malaksaga palintahan mapalen palusna babalean sanas ragapang asam dia kasayang Istri gelis Nuraspati jangkung ngalit camparni Istri gelis Nuraspati jangkung ngalit camparni menit Sekarang tanah patokan nyandunya asa beuki ripuh hayang panghijeung bebeureuh nya asa beuki paleng wae nya asa beuki paleng hayang pangaksar engkang gareng di manangkan acan geus ngargoh ieu mah jigana keur kaula lamun teu tiasa kauntun tipung katamang kabalenyungsung rakirabi sareng manehna digana bakal paeh marakayangan mun cekolot bareto malamun paeh teh bakal jadi siit jadi berenjitnya aduh kumaha nasibna aing ari geus kieu teh amat tulungan kaula padahal kurang kumaha loba jajaka nu ngaliwat ka eta ka imah kula loba nulur lar jajaka kareupeun imah kaula bari ngaheotan bari ngagupayan bari ngiceupan ku panon sabelah boleh ngahuitan we nya teu kataji malah geuleuh anu aya da keukeuh teu kataji najan alasan bari nginjieun pacul oge kajeun sakumaha herangna ge ceuk batur teu matak narik biraki nah ieu mah cacak dina impian rupana kitu tapi keukeuh ceuk kaula mah kasep pilastik kasayang tomampar gareng anu dipalangkeun ku denawa tumiba kana lemah payeuneun eta wanoja malum ragragna ti luhur lain 1 meter 2 meter puluhan meter ragrag kahandap bari ngagejret kana batu mastakana nepi ka bencar sapadahar
teuing aduh tobat teuing jiga anu dina lukisan jiga anu dina impian aduh tobat ya tengkang gareng Gusti kisah nyata impian teh Gusti ama tulungan ama sawanten putrana kakuping kuramana liring uping geledeg tengah poe sekadret neta sepada harita aya di payunan Dewi Nyai Rama Dewaji ya bisa nuka impen ukaula tapi ragrag tilukur ya teh kada kumaha gara tulungan masih kena yampas empes keneh nyawaan tulungan aya keneh nyudna namanya jadi aduh aya keneh udat memang ugat nama aya keneh agat-agatan ieu budak teh najan cikula goreng patut ga aya babasan karsak batur kageuleuh dewe nya da kitu atuh pa masing-masing boga pangarasa aya patongan sewang-sewang aya potongan sewang-sewang hidup lamun ajeun sanepi kana pasti saningang mangsa kadah warga panyawa kula nyukeun pitulung anu ngusikeun anjeun jeung ngobahkeun kula mudah-mudahan tina kalan pamaksudan ari Allah makun payakun cek Allah hirup-hirup waras tumekaning jati tumekaning waras waluya tina jauh sing cunu tina anggang sing datang tina tebih sing hadir tina caket sing kapureut ya lain nyanyi tulungan lilir merbangun sari ngimpen sare kalinuan lilir mangbeng bangunan sipen sare kalinuan ngimpen sare kalinuan ngan salahnya Buk Joko sauyunan asa ngedenge darang baheula bade tong lain kitu tungtung tukang alog teh keur ngeunah moyan disuntrungkeun ku mitoa ama Aduh, aki wing aing saya di dieu wing aing. Ieu saha kunaon paeh cu? Eueuh nyawaan. Eueuh nyawaan. Tapi aya cukang lantaranan. Aya nu paeh tina tarabas. Aya nu paeh tina motor narikai. Aya nu paeh labuh kana hareupeun ka ude. Aya nu udong lak we aya. Dayang nyambungkeun si eta. Nah kitu. Bener kita aya paeh tina tai hayam kagale satruk. Heeh. Kagalena ku mobilna beda. Saha jenengan teh hareng. Pangna aing jin aya raga gini Aya nu ngalungkeun ku raja nu hayangeun ka inung aing. Biadab jeung ulah anu dialungkeun. Biadab eta jalma. Pangna anjeun aya di dinya Aing teh kaedanan ku awewe ki. Atuh mantong aing atuh. Abi. mudah-mudahan cing nyamuk. Ngimpi papangi jeung hiji wanoja. Geulisna kawanti-wanti.
endahna kabina-bina. Di mana gitu Pangina? Di mana Pangina? Hah? Udah. Di mana Pangina? Di mana Pangina gitu? Hah? Budak. Di mana penak dina impenan jeung eta wanoja? Di kebon. Madukan lainnya anak aing. Di kebon hapol. Di kebun sabrang. Akur Caha wanoja teh. Anak wanita. Wah, geus maot eta murang kalih teh jang. Aduh, Nyai geulis. Allah. Aduh. Eta lain. Nya heueuh. Sumuhun. Ketemuan sama hareng di kebunnya. Nelarat pisan yang teng Kang Gareng. Nya. Aduh, tobat deui. Tuluy bekur ieu mah. Aduh, si orang palingan batur dibelaan rebut da gini dikekepan teh haneut anjing. Kang Gareng, ya kaula pisan nu kaimpen ku salira. Nah salira ngimpen sami. Sumuhun heueuh. Uhun atuh pami kitu memberi berarti sapagodos jeung kaula. Kaula teh sategasna kata jika pati-pati kagena maranyinang. Alah anjing. Bapana teh ngarti pisan. Nya teu surti gitu. Gara keureut bako cing. Beak dibagi. Bare saeleh tadi pada Cing. Bako gara ibun. Oke. Lamun geus kitu cara nama atuh hidup teh meureun geus puguh jodohna. pada gaduh jodoh sewang-sewang. Ama salaku bapakna pituin. Ari pituin teh heueuh. Asli. Asli. Nu hak jeung ngawalian Sugan teh bapak lokal. Mantu. Asli nih. lain lokal asli. Super. Murni Second. Nah ya bapak second segarupa. lain ieu mah. Anjeun bakal dirapalan gua. Da teu boga duit. Keun bae kaula kamari ngajual sabrang 50 kilo. Boga Aduh bagja teh nemenan. Bagel ayeuna mah. Asa aya SKT. kunaon ngadeg-deg Kang Gareng. Alah, seungit Tuang sanes. seungit acuk Sanes. seungit naon Kelek. eta panangan teh gini kekeleket kitu. Sok ka dieu kapayu. Itu ngoromel cicing. Di dieu Gareng lan Iwanoja langsung dirapalan. Nanak sinana kamamran matuking malara. Nanak sinana kamamran matuking malaras. Engkang lenowi. Doa restu rumah tangga hidup rumah tangga mimiti terakhir. Doa kolot jig ama dekacai heula geus teu mani-mani geus seubeung. Sok Payung-yangnya. didoakeun jeung bagi. Peuperin indona geus eueuh sok yung. Doakeun jeung Atuh jungjung ngalieu-ngalieukan we ka dieu. ampun ari budak ayeuna. Jadi asar deui geuning. Kang Gareng. Lan atuh lan.
saneska hari lalaki makulan lain muhun Lain ya lalaki na leutik awewe na gede ke waski dalam. aja letik sanjan pemajikan gede akal laki letik anaknya Maria banjing sih teh Mani nyinggem pisan. Mani nyeplok. lamun laras-laras cinta ka kaula kersa upami matuh di kampung kaula sabab kaula teh garapeun kebon sawah daya nu ngagarap dapun bapak tos kolot Seueur paculeun jeung tugareun. seueur paculeun siap Arek nugar teh. me parabaneun siap hayam pebar parabaneun siap Bare aku mah. bako beureun keuretaneun siap wayahna we itu me taina piceun najis aja aduh gesah aing lah pada naon deh era Era para. era kunaon deh jelema leutik dek Ada tuh kerja gunggun. keun bae da muhrimna deh pananganana sae dilucir kieu panangan Beda sate panjang. nya dilucir Tur kaluhur mah aku wae tuh. bener neng cinta ka akang Beda bintisna. bener lamun bener cinta ka akang akang bakal teu manya ieu keur saha eker kang areng ieu kang kang areng ieu kang kang areng ari nu eta kewe ada saha aduh tanggunyarkeun sampean anak Ah, mantap. Mantap. pada naon Mantap sok ngabibita. malum isi sajati ping-ping gagelempong koneng Tuh, mun itu mah dia ngobantal ku carogena mamprak pisan kitu nu soleh teh. aduh Teu beda keur kumaha we. Nu soleh mah Hatiku jang wawana tumpang mobil sedan na ucutan di kolong jamatan omean teboga duit ngaji wa doma na beak duyar ku mitoha kojor duyar dikurep aku teh nepikat teu nyambung kitu Beka goda tita ngoda. aduh Teuing ngarok ieu mah geus. Geus ngarok mah. ari residorna kitu maritis teu langsung mulang ka nagara Astina langsung nepangana Arjuna idinya Ardorna nyieun reka perdaya reka jalan perdaya lantik nyieun jalan leuwih lantik malum Dorna mah ahli carita bisa direka-reka basa bisa dugulak gilek ngadalil akhirna Arjuna kapangaruhan peda Astina teh cenah ayeuna teh keur kaayaan kaco cenah kudu bareng sigarengan teu dibikeun ku Semar peda putrana Duryodana Raden Mandrakomara hayang ka Wanoja eta Wanoja teh bogohon ka sigareng lama guru jaro ulah itu sanunya saya di Nagawir ai itu ayahnya gelis awewe teh aduh Lumayan herang. alah Mani mah ronyoy nya.
jelema koneng yang hejot carulang di deketan kucuk cumuk sarinya nu aya lebar ya mah lebarnya aduh ngarei kiai kade kasihan deh dah entong ngarei-ngarei gancangan jaro aduh aja itu mari ke si aja ditewak kaya Neng bagia aduh ya teh sakang gareng ieu saha alasapan itu agar bobo lain aya teh itu payunan saha cicingkeun ngemang-ngemang aduh anu tareuy heula lah cicing ulah robah cicing ulah robah cicing ngadempes kabina-bina teh sia teh alah ditenggel aja yang beki nyeri aduh Aswatama ulah tewak awewena tewak ayo aduh dek ada akan dek lompat tupat ka mana pamajikan maneh tibakal tina alah gelis Anjeunna ngudag si gareng ampir teter ampir teu kaudag dasar Arjuna Satria penuh kue lamun jemar panalar sugi pangertina ngayap gonewa jeung senjata sarot tama dipena waktu ieu siapa kaparagat nyawa gerak tungkul kana jukut tangga kasadapan diincer tongong apa dina gawir barang bari nanya kana hampalan nu terakhir sukuna ti soledat panah tumibak kana tongong parat kana dada ngajrit marata langit kocyak marata nya ya wes penas ti kersayang widi mapak bayak kenal ya tumuku aduh nyeri ya Allah ampun kabina-bina kudu kumaha atuh kumaha dengekeun sora aing aku Gusti tah kieu larasna garing kena pisan panah dina tongong parat kana dadana jajantung pegat akibat ditentang ku Arjuna kicep tos kerep amekan tos nyedep dasar nasib teu bisa dipungkir kadar
teu bisa dipungpang apa stand nu perantos dalah dikumaha jeung kudu kumaha manusia ukur hayang ejeng embung da urang mah usik diusikeun obah diobah Kersayang wedi wis pinasti kersayang wedi mapak bayak kenalara ditinggalkan kunyawa tos teu usik tos teu malik garing ngagubrak kana komalir alas banawasa ngadadak sakala bumi jadi angkep jiga dek turun pihujaneun angin ngahiuk gede kabina-bina marga satwa di sarada eta leuweung sora manuk incuing anjing babaung koreak di sarada pangaruh garing namahan pati kitu kaayaanna wujud namun aneh bin ajaib ngadadak ayan ngaburisat lir sinyar atana piking kilaban daya sanes aya sungsur hiji cahaya ulah kaget
Dedeh incukula reng nasib maneh teh karek aya kahayang geus aya we gogoda jeung hewagan nerintangan teh tapi prendenina kitu tong melang tong hariwan can nepi kana takdir can nepi kana waktuna ieu kula Sang Hyang Wenang nu bakal mulihkeun asa maneh waras temekane jati-jati temekaning waras waluya cager aduh duh sare dina lahunan teh enak anjing edol cacakan karek dina lahunan aduh komo lamun heueuh aing dina lahunan paribasa heueuh kitu tadi keset-keset batal lagu kokosoran teh kekesedan gegoleran anak hayam reang bae anak 10 tinggal salapan nu salapan tinggal 8 pae hiji tinggal 7 anu 7 pae hiji tinggal genep anu genep pae hiji tinggal 5 pae 4 tinggal 3 tinggal hiji eta tinggal buluna ye kapalang edan ieu jelema cing atuh da ngawayang ka dieu teh remen pisan reng supaya ulah nepi ka leungiteun teh uing ya reng aduh kokosodan gegoleran anak hayam anu 10 cicing tong tabehan nu 10 pae hiji tinggal salapan nu salapan pae hiji tinggal 8 nu 8 pae hiji tinggal 7 nu 7 pae hiji tinggal genep nu genep pae hiji tinggal 5 nu 5 pae hiji tinggal 4 nu 4 pae hiji tinggal 3 nu 3 pae hiji tinggal 2 nu 2 pae hiji tinggal hiji nu hiji pae hiji jadi sambilan kan nanaonan kunaon reng aduh pura nu kasuhun hapunten ari sia teh saha naon sia pan ieu teh aki maneh Sang Hyang Wenang benangku nini benangku aki dikencar-kencarkeun ari ngalagu hayang kabisa eueuh eta ieu teh aki maneh aki naon aki Sang Hyang Wenang duh ki nyeri teh urang teh kawin ka eta wanojangan aya nu mentang ku Arjuna cenah pamajikan teuing ka mana ki pamajikan anjeun teh dibawa ka Astina malah inung anjeun Siti Ragen pamajikan bapa maneh teh aya nu mawa ku eta denawa tayeuna tulungan ku maneh nulungan kumaha pan urang ge jelema larep anjing is dasar geus kakurung ku iga eta basa teh anjing teh lain kasar sigare mah geus adat sapopoe pakaian we gara ganti carana maniji man tiris aya anukna aya sabun aya odol aya manya huntu hiji hayang dipake odol da kamari mah 3 ayeuna tinggal hiji nyeri huntu hiji unger datang ka dokter tor panyebutkeun henteu hiji cabut we terus dicabut sabaraha tor nganyabut huntu 50.000 cek dokter dibayar tah ieu urang boga duit 100.000 pulangan eueuh pamulangan dokter kotatan koteteng 7 peuting nukeurkeun duit ka pom eueuh tuluy pakawe teh da karunya ka dokter da pasien teh lain areng-areng ngungkul loba tor ari kira-kira eueuh pamulangan nu huntu areng hiji deui sekalian jadi eta teh dicabut teh huntu pamulangan nya halus digaramani
Gareng leungit tujuna sayakti ilang rupa nu nyata. Jangan kici nonoman kasep ngalampereng kone jiga dewa kemajaya. Punten. Manya rupa ganti sora anger wae. Ngas kieu anjing. Is. Rupa kasep pas sora ge kudu bahasa ge kudu sopan. Kudu make etika. Oh si Ika. Lain si Ika. Etika. Atika. Sok cidukeun. Aduh. Kedah kumaha ki? Gerat sokot pamajikan anjeun salametkeun hidung anjeun. Meureun kaula teh santang tu kuat lamun ka astina da urang astina manjalma gagah wungkul. Tong hariwang aki nu bakal ngancik dina wujud anjeun. Anjeun mangan ukur mobilna aki nu boga jadi supir. Oh kitu. Ngaran kaula teh garengnya ki ganti atuh. Kaciri teuing jeung moal percayaeun maneh gareng. Sahana karan kaula urang luyukeun we jeung mitoha anjeun Nur Lela maneh Nuryanto lain. Nur Kusuma lain. Nur naon Nur Alam ngaran maneh. Artina nur teh cahaya. Alam sakabeh. Urang teh di alam teh boga cahaya artina cahaya teh kajujuran, kabeneran, pikeun ngabersihan kajahatan, kambur kadoliman jeung kabiadaban. Ari alam teh tempat anu betah tumaninah keur aya di alam marcapada, aya di alam kalangan, sing langgeng hirup anjeun, sing langgeng pada patekadan anjeun, sing langgeng laku anjeun, sing langgeng pamikiran anjeun, sing langgeng ibadah anjeun, eueuh deui anu geus wajib disemah iwal hiji eta na nyaeta anu kaungan bumi lang sawarga neraka jeung sapangeucina. Aduh, awas. Geus ieu akal nyai. Bah. Bisa leumpang ai duh. Satria teh kieu Pak Deuleunteuing teuing Pak. Hayang mengenang siapa? Cicing atuh. Pak Deuleunteuing teuing Pak teuing. Saya. Siapa namamu? Gendeng. Aya cekok. Aduh. Kasep teuing satia. Gusti saha ieu teh? Ngaran kaula Nur Alam. Juga anak dalang Nuryanto. Nur Alam. Rek ka mana sampean? Gatot kaca? Yes. Geuning apal. Rek ka mana cepot? Rek ka mana dawala? Apal ieu weruh sadurungin atuh meureun. Rek teu weruh kumaha wa kaula. Sok, salamatkeun si Tiragen susul ka eta nagara. Kaula rek nyusul ka astina. Jeung deui kaula rek pulangkeun ka nyeri kalungaran Arjuna. Beda naon? Salaki eta awewe di ka sekarang si Gareng di paehan. Waduh. Ayo. Udah cuy, lu cing coba. Hop. Ye. Rupa-rupa pisan paning ka hajar mah. Lomang neng wong astina
obat lampahna Nur Alam ka Astina. Di Astina eta wanoja keur dipaksa ku Raden Mandrakomara. Langsung diamuk. Urang Astina teu mampu ngalawan Nur Alam. Lajeng mulang deui dek mulangkeun ka nyeri kanu ngaran Arjuna. Gatot gacapunnya kitu perantos hasilnya nak Dewi Siti Ragen. Kacarius Raden Arjuna langsung ngelenda kesana. Raka Betara. Kula Yai. Betul-betulan gamang digawean saja jampang hidup hidupku mulena di dunia keslawas ngumpang Sareka kerajaan pikiran Sareka apa dari hati pikiran Pepejajan kabihpun Walang opat kawalan Pepejah orang cisaan pamitos wangsul Pepejah pamitos wangsul Walang opat kawalan Subuh-subuh kesbalaban Ayamnya kokorongop Kokorongop Mana pokuma bakandi Pada bisobat Oh yang ditek Yang dilom Rek mulang kamu malang
Yai salira teh mulih ti mana geuning penak di dieu akang teh kapirarai wae kokolebatan rupi sigareng jeung acek Dewi Siti Raden cek bahasa saur sapuno kapungkur mah asa dina kongkolak panon rengkakna suwantena boa-boa aya musibah yai memang si gareng mah eta teh aya musibah rumaos we rai teh kalapasan ting kalakuan kalapasan ting akhlak ngagugu saur guru si gareng teh tuah teu dosa kurai dipaehan pangna si gareng dipaehan pada mawa wanoja ngaran Dewi Nurlawati ayeuna teh dipikayang kumandra komara kaula teh bela ka Astina si mana horeng teh ukur ngadukeun we haneueul sagede gunung kaula teh ka Batara eta merasiko yai kaduhung terdatang ti heula mung zaman kiwari mah hukumna hukum karma wani berbuat sing wani tanggung jawabna wani nyawak seuneu sing wani palasna sing wani teuleum wani jeung baseuh-baseuhna oh kitu pangapunten saha kaula Siti Raden eling-eling maka eling ajeng Siti Raden yangakeun kaula nunyungkeun tulung Gusti Kresna aya naon Cik kaula teh rumaos kamari teh dua dinten hewag naon pacogregan wae sarangepulan Cik jeung Kakang Semar iya adatna di rumah tangga masuk aya pakotrekna sanes ku kitu Kakang Semar teh jiga tepati merhatikeun kaayaan pamajikan upami monok jiga teh noel acan sugan lamun keur kaayaan di mah sugan nanyakeun kumaha kaayaan dapur jeung sajabana ayeuna mah teu wehwel kanu jadi pamajikan kata mata manu janten emutan siang jewengi teh kaula teh kaicelan gelung atanapi kaicelan cucu kone warisan ti Kajera mah disebut teh cucu kone tirta wanara artirta teh cai wanara teh rupa jiga cai rupa nama teh ada tigitungan inten berlian eta di dalam cucu kone kaula mijiar meneng lara denatin nira wejiar meneng lara den atin nira gunira ekalawa ya naik dages kitu matak oge tapi tong hariwa Arjuna kadia selingan geuning aya satria saha ayo jalari eling-eling maka eling anu mingkang di bumi alam satria teh bau-bau kieu punten inung punten inung damang dupi salira teh saha anom cing inung teh inu lain inung samanea kadenung lamun rumah tangga ulah mere contoh nu teu bener rumah tangga teh sing rukun sing runtut raut didenge-denge teh pacogregan inung itu kaera sasampean
ngaran kaula Nur Alam. Di mana urang lembur lain Nurdin lain. Nur Alam. Urang mana di kampung Tumaritis. Tobat. Maksud dek mulangkeun ka nyeri. Pada aya hiji awewe keur nyeucirikan salakina. Ari salakina teh nu diceucirikan teh si Gareng. Ditanya ka awewe na nyai, daek lamun dikawin ku akang. Heuk, cenah kaula dikawin ku salira tapi pangmaehankeun Arjuna. Aduh. Raka Betara nyagakeun urusan nyai pribadi. Hebat pisan juragan Kresna. Raka Betara jadi nyangakeun nyai urusan pribadi jadi. Jikanya. Henteu. Agen deui ngaduh henteu. Kurang ajar. Coba jawab. Jagoan. Doa restu nung Cisalamet nung Kaden nung rumah tangga sing rukunnya nung inung eueuh kaer. Muning rarakitan udah papasangan perang gedean kanca. beakeun sap hop udah hengel itu Syapira jadi raka betara puyeng karasanana repte panegeul waras temekani jati-jati tumarki walsoya daman aduh kumaha taya kawan tun mundur wong becik bakal kaciri wong salah bakal katara bakal disasar kabehanana kekula itu aya aki-aki jeung awewe kita mah satya saha
Satana rasa tamati Jamana kadamayu Lereng manis Nyai kaula nun kula urang ka Panganaran yuk pada naon ka Panganaran urang nyewa hotel nagaduh duitna ka Bapak Nyai menta ladang bako gitu Bapak Pitoha puntennya pinasti kersayang dumampara Nur alam kepentang cakra jangilek garing Iwanoja kepentang cakra jangilek cucukone lan aki-aki jangilek sukma akmana jaga genteri sunuk waktu nurahayu datang mangsa nu utama nitihwan citos mustari kanca sono namakan tenan patari waktos ayeuna nama ngawayang ayeuna nama ulah langkung ti jam 3 tos janten adat kebiasaan tos aya anjuran ti kabudayaan salamatan ieu hiburan mudah-mudahan ngagandengkeun anu sanes ulah kirang-kirang ngahapunten ngan tami kula mesonten-sonten bila saur teu ukur-ukur sabda nu kirang utami ulah kirang-kirang ngahapunten salamet bapa hajatna salamet panganten istri panganten pamagas sangjungjang keraot wargi anu tabi baraya nu caket lingkungan nu dianggo hiburan sing aya dina penang tayungan sing aya hikmahna kin subur makmurna gemah ripah repeh rapina tatangi jeung tatangi layut akur jeung batur sasemur akur jeung batur sakasur akur jeung batur salamur akur jeung batur sagebenur kembang berarti tina bara saya tutup lawang